nawaitu as-sauma godan min Ramadan, niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan. Eta pangsa itikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Geus biasa sekali deui nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana. Datang ka lebaran teu nanya. Kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana. Itu kunaon masalah kos kitu we ribut. Eueuh masalah tah urusan maca atuh grammar. Lah atuh maca make Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu los ya hidayak mah. Ramadan keneh tah mah tuh. Ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan. Ngeunaheun ka. Sia Ramadan. Ramadan daun eta Ramadan pan teu dijabaran beusi ribut. Ramadan aing. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari cek tukang ngaji batu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapun lakur rasuna pansabna sunna patadil soma modop godim do pun ku jalamatna kaso an huruf jar ada ima juru ku jalamatna kaso ada yang modop padi modop pun ku jam zakal padi modop ramadhani udam baru le modop pun ku jam zakal ramadhani modop hadihi modop pun ileh teu mantak kudu mondok datangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasti anu teu mondok mah naon tah sih saya teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nawaitu pilun wa fa'ilun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak teh rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dipermasalahkeun ka kos itu malah orang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawaitu suma godin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah tah. Nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu we ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawaitu soma godin ana deui barisan Ramadan hadis lillahi ta'ala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi ta'ala urang ge salat lillahi ta'ala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah kitu lok dek salahkeun goblok jadi baik jadi ngalah wudu tas kalau wudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin gimana niat jadi baik keur dahar jadi baik tak keur dahar kumaha penting mah deuk kumaha bae keur ngobrol niat teh lah jadi baik ya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa guys cek kene orang bebeklan neng bebeklan sakumaha ada ka mana bebeklan atuh guys biasa inget jana pas deuk kaluar cai mani
pas deh keluar cai wani inget can niat dibarengkeun cak babajikan ngabetan awat nggak bareng gua tak jadi bae jadi bae ya Allah babari ya nu penting pentingannya kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal beti di mana dalilnya itu Imam Syafi'i cak Kangjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajr fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa nemeh bajar fala syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin mazhur lain bodoh makzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho mah teu batal puasa Zain pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saji ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho ya oh dahar bak 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 eta dahar ku nikmat nikmat teuing beak 3 piring masyaallah haju jengkolna beak 1 kilo mal haju nginum sakmuk gede teh lak 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 beres nginum ngarokok deui tenang we ini tenang beres ngarokok selesai nyana inget Masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan beta ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun dimanaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutang nage kenceng haju calana nage kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa geus berarti aya uzur nya teh naon uzurna teu dibere duit
Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, masya Allah, atuh pohoan nyana datang diporosotkeun be calana nu langsung main nangkub di dinya itu nangkara, ieu nangkub batu mah jeuna. Beres. Cak pamajikan kamar rek bulan Ramadan, masya Allah. Jahul, ini kunan tengah bejan, poho pugu lagi sarua bae. Cih, atuh kakak ge sarua poho, atuh neng di kunan teu make calana, atuh kakak deui kunaon muka deui. Geus lah ulah dimasalahkeun sakira teh urang ngadoa. Ayo geus, pamajikanna di tukang ngadoa. Salakina di hareup, ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui. Masalah. Cak Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina, nomor kedua ngahiji niat, kedua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa. Lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan. Lamun nyokot gitu mah pangkarep pengen berarti kan aya ikhtiar dahar sia baget dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia hedar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem kar jadi lamun masih kena ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem. Nah, nyana teu make gayem, calangap. Ayo, terusin. Aju ngagayem sorangan. Enggak bisa menta deui kan. Lagi dong. Ulah. Ya kudu terus bae dijajelan. Okos dipaksa titah ngajima. Ngazirahan atawa ngajima dipaksa bulan puasa. Ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya. Ayo. Jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege beusi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tama pistol horeng sugar aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh da aya naon gara-garana pelorna tuh ya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pe kira-kira 12 luat teuing atuh pokona ka kitu bae lah tembak sia koy ayo eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal kudu itu nomorosotkeun nanaseun pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeun aku itu det asal diendet-endet bae ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing bae geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek jana teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana aju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh bagus kitu mah ngaranna arang ngarasakeun nyanana teh ieu dipaksa mah kos kitu teh batal tur ulah bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang gitu misalnya horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh kenongko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini mau bulan Ramadan ya nggak boleh juga makan duduk nggak boleh kupat nggak boleh kalau ngopi mau boleh wah singgo bro brengsek ya singgo
eta jana memang can ngaji kakara ge 2 poe di ka puasa nya teh asup Islam can kang sungkung si ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh eta teh nya ngaranna bodoh ma'dzur sebab karak asup Islam bodoh ma'dzur dihampura duan gitu Pak Zain si isu-isu kopi emang kodong gitu temenang si juga aing menang emang siapa alat lain tuh aing bapak aing haji ma aing haji sia aing hampir muga haji pada tuh saya itu kopi bae sugan teh mah menang ngopi mah teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam cicing di Indonesia di kampung di kota di Indonesia mah tuh informasi loba jeung ustad ambalaya di urang mah pan nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah atuh segala pelawak ngaku kiai penyanyi ngaku kiai kurang kumaha geus alhamdulillah baik sakitu nama geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah tanggung jawab di akhirat mah tuh bodoh kumaha nyana bae kan ieu mah kiai teh ambalaya asal bulan Ramadan memang muncul kiai di TV nu lain kiai ge cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mah ke di akhirat tah ieu kuarinya na teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nya nama lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah diasupkeun bae ka tukang ka bool LGBT ini. Nah, lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu, nanaonannya. Atuh nanaonan tuh. Segala asupan kayu segala nanaon, teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ka subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah itu kudu dibahas nomor katiluna waso imun nu puasa jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal ngamerdekakeun budak amat abid eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir namun eueuh abidna kumaha ieu shaum syahrain mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut namun teu bisa keneh bae ya ta'amu sittina miskina mere ka 60 miskin saya alaman afsada saumahu fi ramadan yauman kamilan bijma'in tamin asimin bihi lisawm Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana beda jeung dahar Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat tapi lamun jima mah
nya wajib qada nya wajib kafarat. Masya Allah, Masya Allah. Kizaid bulan puasa ngaji mah pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entar sing ada ta bulan puasa mah lamun ti peuting we 4 kali 5 kali los teu masalah peuting mah ti peuting mah puasa beurang mah ulah beurang masih ada lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngaji mah pamajikanana ingat lain po jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung menjima nah ieu rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Wawa cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya ta'amu sitina miskin, mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu mencek kurang cilaka cek Kangjeng Nabi Mazali kunaon bade cilaka-cilakaan kunaon kula aduh ngawiko cek kana teh ngawiko ngawiko teh ngaji mah pamajikan cek Kangjeng Nabi gede aing ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan manggeus ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun tuan atuh tah mah lain beulieun model kula ai amat mah jutaan oh ane mah teu boga geus bae puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya geus beres geus kos kitu niat kafarat tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol atuh mah 2 bulan berturut-turut kula mah gede salah tuan cenah teh mal buat ai teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin samiskina saleter jadi 60 liter ngaranna jelema aya cak Kangjeng Nabi jeuh bukan tuh toga cek jana teh kudu 60 mah cici be Kangjeng Nabi teh teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan tentuan nah tungguan dibawa ka dia tah ieu bae bagikeun ka fakir miskin ya bagikeun ka miskin ya bungkusan kurma gede karanjang kitu ieu tuan dibagikeun ka sa atuh ka miskin hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu tiwal ti kula atuh geus bae dalahar ku barane kabeh jeung pamajikan siaga kabeh ka ditu dibawa ku nyana ka ditu didahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres tah jadi hukum artina ta itzqorokobatin dititah ku Kangjeng Nabi ku ari badi urang puasa 2 bulan nah puasa 2 bulan berturut-turut berat ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin kos gitulah namun bulan puasa jima kontak sing hade di bulan puasa kudu dijaga-jaga Masya Allah mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade hiji nomor kedua nya wajib qada nya wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar mun dilanjut dorak nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka
eta wajib qada tur wajib imsak mates daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita nomor 2 la tarikeun niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nyana di mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqa'il lail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya kedah begitu dah beres kacai bareng ngarokok nyana keluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanya kedua ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta nyana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada oh antak sing ade ini nyana urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun fuak kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teu puasa eta teu jadi teu puasa eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyanang imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keleh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana nah biasana kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun imah tarhim tenang-tenang bae seut begitu kadenge lain tarhim endahan adzan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas adzan haju ditendetkeun batal puasa teu terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah nomor kaopat mana farazanan nugurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon mah deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan bae kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong-tong eta bisa gitu eta bisa kos gitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia eta santri aya bae
asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana aduh emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua daek asa-asak ya wah laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha si fulan panggil ku Ki Holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh Ki Holil pohoan habisin sama kamu habisin dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh jibari ceringnya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa wow kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai masyaallah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nyana maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nyana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae si aja secenah aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusan anak tuh korenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh urang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen kumaha ngan syaratnya tuh menang menta yai minta putuh ya batal kos gitu mah nah coba kiai gitu teu bere-berena tuh di dia baheula ya di dia santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa kebeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diteri we kujar betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri masya Allah tak uang mantak besi orang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji
itu wis dah nu ka kana teh tajang sia belos kana teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duanana tok masyaallah ti hari teh muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa ka kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti jakina teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia jakina teh tah mantap besi roti geus sikat korek tahu malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mulai keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di nu Badung meuli bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge kan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tah ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kos asak kos asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tanu hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana gesok ngaji seribe moal salah nyana ieu heuy lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri setik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid bae lampu dileutikeun ngawirid bae lampu leutik pan aya lampu tempel mah geus bisa leutikeun asal asinar bae diragakeun kunyana di luhur blek bae ka handap langsung ditubruk di dahar wah jana seserian mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede segede gini dihareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung lain putuh tah mah kos batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung gak nyahoan kunyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpat di dinya kene potong masyaallah eta jada kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balikan ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok ke gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya sorangan
ya kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleunya lumpat di dinya bae ye kasih saya jelema ieu aja kukula dikitu teu bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu dah lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondok teh belah di pondok make gang tengah-tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah wah jangan suka gitu lu Allah kareng pocong bener atuh kula ka dinya ngagoler nyana eta lakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar guys pun dicaritakan di dia sangar lain nalagan putuh loba jujin loba kemudian kuntilanak loba di dia loba nah ye lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyawa wajib imsak tetap wajib qada lalawara. Nomor kalima halaman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada nya wajib qada karena geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon di urang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadenge bae nyalahkeun ge antep di situ itu bagus itu tungtungna puasa orang lain menang ganjaran ujung-ujungna orang teh dibenduk ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad antak digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutnya riyad deui ke sapinah deui sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul magmadah min magmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul saum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik bigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram
nu teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz sekadar menang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kamenangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu gering teu terlalu parah tapi ieu mun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ya gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka sawal haram dia ngabatalkeunana tuh selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah dua macam hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat kudeudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah kodok wajib puasa fidyah anak wajib atau kurang ger puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan naik turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah aya kabayan kabayan mah kumetohana titah ngisambung kabayan sia lain tas ngising ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana teh ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun kumetohana eta kebel nyana teh ngojay set kabayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolol deh coba ai silem daek ai ngisang embung cak eta tiris tah eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan nangis eta bae non gara-gara tuh mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana we brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tereh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu ceknya nanti halu atuh dibagusan kunyana halu teh geus tereh potong geus tereh jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cekna cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu bae dina keur nyeuhil mitohana datang buat bayan mana tihang teh ieu tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal itu ada goblok tolol sia tak
bakal kayu sok itu badayna jadi segede gitu bagus segede jadi kene alhamdulillah eta si kabayan bos gitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana keuntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah sudah hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol dominan tuh kos kitu tah udah menceritakan kabayan puan eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek napi kaserian me kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain maim kaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan tanya nya wajib qada nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ya urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun qadona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae qadona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah Masya Allah jadi nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu balik jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah de qada iraha tuh coba cager deui aki-aki tah geung pidyahna ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib pidyah poe minggu datang ka magrib pidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe pae ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajibna mah eta bae nu nyanda teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah ialah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah gitulah cara-cara puasa rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona peuting niat dan Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atuh emang biasa gen teh ieu
acak-acakan emangnya nama biasa lagi iya keur carita di jero salat kita ngomong ngadaguan imam nangel ya sabab bacaan anak salat isya suratna teh kahfi insyaallah wah rahmat teh tilok sinari di si imam maca surat kahfi orang loba jelema asa loba jelema benyan mah surat tak kitu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai iya jada keur salat isya ngadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baru Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah pangsa etik dak nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala geus biasa sekali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu we ribut masalah tuh urusan maca tuh grammar lah tuh maca make Ramadhani bulan Ramadana bulan Ramadanu los ya hidayak mah Ramadan keneh tah mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan daun eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan ari cek tukang ngaji batu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa'il soma jadi mapulna kurasuna pansabna soma patadzal soma modab godim do punai kudu jalamatna kaso an huruf jar ada ima juru kudu jalamatna kaso ada yang modab padi modab punai kudu jalam zakal padi modab ramadhani kudu modab punai kudu jalam zakal ramadhani modab hadihi modab pun ilaih teu duantak kudu mondok datangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasti anu teu mondok mah naon tah sih saya teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nawaitu pilun wa fa'ilun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak teh rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dipermasalahkeun ka kos itu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawaitu suma godin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah tah nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu we ingat beusi kabablasan aing ye kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawaitu soma godin ana deui barisan Ramadan halis lillahi ta'ala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pemajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi ta'ala urang ge salat lillahi ta'ala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji Sallallahu